Naon wae sih peristiwa panganyarna nu janten sorotan di Indonesia, boh dunia. Hayu urang bahas di Mawa. Pamas Macawarta. Sampurasun wadia Pamas. Wilujeng sumping di Mawa. Pamas Macawarta episode 3. Dina danget ayeuna direncangan ku Sim Kuring Yasya sareng ku Sim Kuring Hilda anu di dieu baris ngaping mawa ayeuna. Di dieu aya sababaraha cuplikan warta utamana tanggal 16 November teh nieling poe angklung sadunya. Luyu jeung ketetapan angklung sebagai warisan dunia ku UNESCO tahun 2010. Ieu mangrupa ajan anu kudu dibanggakeun lantaran ieu pakakas musik Jawa Barat anu geus diaku di sakuliah dunia. Sanajan kitu, poe istimewa ieu lain momen khusus pikeun pangrajin atanapi pemain angklung di Ciamis. Salah sawios panaratos desa angklung Alimudin atanapi Kang Mumu negeskeun yen kaparigelan pamarentah ka desa angklung teu optimal. Dugi ka karaos jalan sorangan, dugi ke kampung angklung teu acan katembong salaku salah sahiji tujuan wisata kursus di Ciamis. Teu aya agenda di Ciamis, padahal Ciamis teh lumbung angklung pagedena di Jawa Barat, malah Indonesia. Sabab teu aya di angklung di Jawa Barat, ngakuna. Henteu ukur eksistensina teu cukup diperhatoskeun, ayana sanggar oge geus jadi hal nu bener-bener diimpi-impikeun ku masyarakat. Sabada ngadatangkeun tamu ti luar wewengkon kangge mampir jadi perhatian warga kampung angklung sorangan. Kamari, Festival Tunas Basa Indung atau FTBI tingkat SD jeung SMP sa-Jawa Barat jeung Banten dilaksanakeun deui dina tahun 2023. Acara ieu dilaksanakeun dina wangun pasanggiri anu diwangun ku 7 pasanggiri, nyaeta nembang pupuk, ngadongeng, biantara, nulis carpon, maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, jeung borangan atawa ngabodor sorangan. FTBI 2023 ieu diiluan ku 787 siswa SD jeung SMP, di mana dina eta acara Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Herawati netelakeun yen basa daerah mangrupa salah sahiji wujud karagaman bangsa Indonesia. Anjeunna ngajak urang babarengan pikeun ngalestarikeun basa-basa daerah ku cara mekarkeunana sangkan tetep adaptif karena kamekaran zaman jeung terus jadi ciri khas urang Indonesia. Ngejaga basa daerah kaasup sastra di jerona tanggung jawab urang babarengan. Salain ti masyarakat nu boga basa jeung sastra sorangan, pamarentah tangtu oge hadir dina usaha panangtayungan ieu. Sakumaha diatur dina Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 jeung Peraturan Pamarentah Nomor 57 Tahun 2014 ceuk Herawati. Kepala Badan Bahasa oge Aminuddin Aziz netelakeun tahun ieu aya sababaraha catetan penting tina pelaksanaan FTBI. Sawatara catetan eta kaasup tambahan kontingen ti Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang jeung Lebak, jeung Provinsi Jawa Tengah anu hadir minangka paniten. Tahun ieu revitalisasi basa daerah atau RBD ngalibatkeun 25 provinsi anu mibanda 72 basa daerah. Tahun hareup RBD bakal dilaksanakeun di sakumna provinsi di Indonesia anu mibanda 82 basa daerah. Upacara bubuka FTBI Provinsi Jawa Barat dimeriahkeun ku Pintonan Saung Angklung Ujo jeung Yayasan Cangkurileung Mang Koko. Wadia Balad Pamas warta ngeunaan Festival Tunas Basa Indung tadi jadi pamungkas dina ieu mawa. Wilujeng tepang deui sareng Sim Kuring Hilda sareng Yasya pamit undur diri.